Aing puluh mah lumayan. Punten. Rek ka mana mau pacu jam sakieu? Bae maneh teh ngadenge ceuli teh. Teu kadenge kumaha? Pan aya innalillahi di pengumuman sia teh. Oh, bieu. Heeh. Oh, ngadenge aing ge terus ka mana mana eta? Nyen kuburan atuh ka makam. Ka makam atau Heeh, erek mah. Ah, nu aing ketegeran awak Ya kena aya mah lumayan ngagali kuburan 30.000, uang selawat 10.000 mah bae. Maneh teh nya. Ye dengekeun. Make jeung anu ngagalikeun 30. Sholawat anu didarinya 10.000-an. Budak ongko? Budak aya 5.000 budak. Ieu, batur teh sidik keur kasusahan. Cing atuh bukakeun eta. Taufik jeung hidayah teh batur ge kasaon lain uyeuh ku dua nyumang urang teh karakah sholawatnya sia manu di nauhulu teh. Si teh duitan mah enak mah aya nu nguburkeun zaman ayeuna mah mung 30.000 mung nyaan. Tapi dah heueuh nya Geus aing ek ini atuh sabaraha aing ngagalikeun? 30 ngagalikeun mah. Anu sholawat anu biasa anu kadinya Nu kadinya cicing hungkul 10.000 teh. 10.000, 30 jeung 10. Naon ieu? Aing atasan maneh. Heupan aing di mana butuh teh. Depan aing atasan maneh cicing. Geus cicing eta mah. Cicing heula ieu ku aing 30 mah lumayan. Ieu cicing heula ieu ku aing. Aing mawa naon ieu pacul nu aing apana? Depan ke aing sacolek, mana sacolek, mana 30, aing 30, ngopi, rokok. Aing bawa. Lain kita tadi teh ngomong teh.